Sateacan eta malaikat Jibril malaikat Ijrail napangan ka Rasulullah. Eta na malaikat Jibril dongkap heula ka patamanan surga. Bade naon eta ka patamanan surga hadirin sadana yen Allah Subhanahu wa taala parantos merintahkeun ka malaikat Ijrail malaikat Jibril kanggo ngajemputna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kedah nganggo kendaraan. Naon kendaraanana Pak? Anu parantos kat masyhur, anu parantos katelah Rasul nyandak buruk. Nyandak naon cenah Bu, Pak? Nyandak Bu, nyandak buruk. Saparantosna dugi ka patamanan surga. Eta malaikat Jibril sareng Mikail ningal buruk di patamanan surga. Eta malaikat Jibril hadirin sadayana ningalian buruk di patamanan surga. Sabab Pak sanes siji sanes dua eta buruk anu seueurna 40.000 buruk. Sadayana Pak eta di patamanan surga teh seueur buruk eta nganana 40.000 buruk. Eta buruk sadayana Pak ya Allah nuju bala kecrakan muncek urang mah. Aya nuju ngaleueut, aya nuju barang tuang lamun ka buruk kira-kirana barang leueut ta barang tuang kira-kirana ta barang hakan. Cik sepakat Pak Bu. Kira-kirana tuang ta leueut, ta nginum ta naon barang hakan kira-kirana. Rek nun rek disebutkeun barang hakan da ieu mah Pak kendaraan ti sorga nya mana meureun jigana teh dijiga-jiga Pak nuju tuang nuju leueut mana hadirin sadayana urang oge tos dipayuneun tos aya leuteun aya tuangeun aya mangga ngaraleueut sareng tararuang eta deun mun cek urang Ciamis mah eta jeruk teh sanes jeruk deleh nya cau sanes cau deleh cenah kitu Pak. Mangga ditarampi kitu tos aya mah ulah barengong teuing. Ibu ngalaleu teh lah Bu. Siap nyenteng. Nya. Saparantosna kitu Pak ieu malaikat Jibril ningalian buruk anu 40.000 buruk aya dina patamanan surga anu keur suka bunga. Namung eta naon pandangan panona malaikat Jibril ka hiji buruk. Aya Pak Ibu aya hiji buruk anu nuju tungkul. Ya Allah. Katingalina eta buruk teh katingalina lesu. Batur mah keur barakecrakan. Ngaleueut barang tuang anu aya di patamanan surga. Tapi eta hiji buruk mah Pak nuju tungkul. Ditingali dina taarna Pak Ibu. Aya ismu Muhammad dina tarangna eta buruk Pak hadirin sadayana aya jenengan anu agung jenengan anu hebat jenengan anu mulia nyaeta Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teras kitu dicaketan Pak eta buruk ya Allah si horeng nuju tungkul eta naon buruk teh Pak keur ngaclakeun cai Pak. Muncek urang mah Pak eta buruk teh keur naon? Keur ceurik. Urang osok nangis osok. Lamun nangis sok kaluar cai panon. Bu eta buruk keur naon tungkul. Bari jeung tina naonna tina ieu panonna ting kareclak cai panon. Cek malaikat Jibril wahai buruk kunaon geuning anjeun mah jiga anu sedih jiga nu keur tunggara. Cek eta buruk teh wahai malaikat Jibril kami teh 40.000 tahun 40.000 tahun Pak mangka anu disebutkeun akhirat sareng dunya upami waktos dietang tebih sadinten Pak di akhirat
lamun di dunia ieu 1000 tahun. 1000 tahun di dunia Pak, lamun aya jalmi anu hirup 1000 tahun di akhirat mah pas sadinteneun. Mangka ieu aya 40.000 tahun Pak. 40.000 tahun. Tidinya kami geus 40.000 tahun. Kami teh ngarindukeun, kami teh cinta hoyong enggal papendak anu nami anu maha agung, nami anu mulia kakasih Allah anu disebatkeun Muhammad. Kami 40.000 tahun tos ngantosan hoyong tepang sareng junjunan, hoyong tepang sareng anu namina Muhammad. Sinarang kami ya Allah cek eta burok Pak, kuring teh teraos tuang teu kraos leueut, pinuku kana langsaan tos rindu ka Kangjeng Rasul. Masya Allah Pak, ieu burok ngarasa rindu ngarasa cinta ka Kangjeng Nabi. 40.000 tahun ngantosan hoyong pendak sareng Rasul. Tapi terkadang lamun urang dibandingkeun Bu, urang anu jadi umatna Kangjeng Nabi ya Allah, boro-boro jalma ngamulyakeun, boro-boro jalma ngamulyakeun ibu bapak, tapi di antawisna anu ngaku umatna Kangjeng Nabi balik tak ieu jalmi teh kumaha Pak Hadin sadaya nyepelekeun ngahinakeun ka Kangjeng Nabi. Naudzubillah. Iya buruk Pak, ngarasa naon, ngarasa rindu. Coba lamun ayeuna Pak urang nyarioskeun perkara tos kaancikan rasa cinta, cik rasana kumaha nya mangka ieu ngantosan. Umpama urang Pak ayeuna cinta geus ari ka Kangjeng Nabi mah susah urang ngarasa cintana. Lamun ayeuna Pak pemuda-pemudi geus bogoh ka hiji istri, kira-kirana meureun kumaha? Bila kamu di sisiku, pan kitu teh. Ya Allah, eta kitu. Eta mah contoh Ibu. Moal diteruskeun ieu. Ya Allah, coba lamun ayeuna Pak geus timbul rasa kacinta, rasa kadodo, ya Allah ngantosan bujang-bujang sadinten 5 menit Pak ngantosan subhanallah raosna raos lami. Komo ieu buruk nya umatna atuh urang anu janten umatna ibu bapak kedah tanamkeun rasa kacinta rasa kadedeuna ka Kangjeng Nabi. Sabab teu aya deui Pak panutan anu agung, pimpinan anu mulia, junjunan urang kajaba Kangjeng Nabi. Maka lamun urang ayeuna teu cinta ka Kangjeng Nabi, harapanana rek ka mana Pak? Sedengkeun yen urang teh Pak umatna Kangjeng Nabi, hoyong diangkat umatna Kangjeng Nabi, harapan ageng hoyong kenging syafaatna. Balik tak urang ayeuna teu cinta ka Kangjeng Nabi, rek kumaha Pak? Kangjeng Nabi nyafaatan ka urang. Mana ku halna sakitu urang tanamkeun rasa kacinta, insya tah ku macam kieu ieu peringatan ieu teh Pak, mudah-mudahan ya Allah nandakeun urang rasa rindu ka saha? Ka Kangjeng Nabi. Sok agengkeun hate urang teh ayana saha? Kangjeng Nabi. Jadikeun idola saha? Kangjeng Nabi. Ulah ngajadikeun kebanggaan teh saha ulun pemain bola teh? Wah, nya Ronaldo, Messi cenanya jadi kembagaan. Eta mah moal aya naon-naonna Bu Bapak, tapi urang sing naonkeun ngajadikeun idola teh saha? Ka Kangjeng Nabi. Leres teu? Sok kumaha carana? Seueurkeun aosan sholawat.
Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi asani wa daraji idallakun Nabi Muhammad kekasihku Nabi Muhammad datanglah wahai kekasihku dalam mimpi-mimpi indahku ya Rasulullah sarang atuh ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi asani wa darajat patayaji rantal alami ya uhailal judi wal karami. Itu ausan sholawat. Jadi orang ngadilakeun teh saha Kangjeng Nabi ulah kalah pak kunaon ku hewan anu ti surga ya Allah eta buruk merindukan ka saha ka Kangjeng Nabi. Cek saha cek malaikat Jibril ka eta buruk wahai buruk ayeuna kami datang rek nambaan karindu anjeun. Teras kumaha pak nyarios eta malaikat Jibril bahwa dinten ayeuna wengi ayeuna detik ayeuna menit ayeuna anjeun rek ditambaan kana karinduanana rek ditepangkeun sareng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Eta lamun bisa ngomong mah pak meureun cenah ge Bu bungah amar watasuta bingah kagiri gitu cenah muridnya banyak. Naon eta hartina? Aduh kateuing eta teh. Nya. Ngan meureun saking ku bungah-bungahna, saking ku naonna bagja-bagjana sehingga kumaha teu bisa kabayangkeun. Bunga. Lajeng eta naon Pak hadirin sadayana eta buruk anu keur naon keur sedih kingkin taya sudana lajeng dinaonan diselaan mun urang meureun di talian. Teras eta naon eta buruk dituntun ku malaikat naon malaikat Jibril berangkat eta malaikat naon malaikat Jibril sareng naon sareng buruk pertama eta buruk pak hadirin sadayana masya Allah kendaraan hiji anu kalintang pisan istimewana di mana jalan ge sapertoskeun kilat. Masya Allah. Teras kumaha ngadongkapan ka Rasulullah. Tidinya karek imun subhanalladzi asra. Paling cari cing bae disebut istaran duhun ya. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Rawas gitu masa di Pelemburan ibu. Laleles kedah nama kulam tuh nyepanya. Aduh ya Allah, keulah sawengi ayeuna. Nya. Tak iya pidawuh Allah pak hadirin sadayana merupakan tanda santi Allah bahwa Rasul dina waktos kaping 20 Rajab dipanggil ku Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanalladzi asra. Subhana maha suci Gusti Allah. Ieu diawitanana ku tasbih. Henteu ku tahmid. Henteu ku alhamdulillah. Naon maksudna berarti ya Allah pak hadirin sadayana anu maha bersih. Bersih tina naon? Tina sifat apes. Allah mah teu ngagaduhan sifat apes. Teu aya sifat-sifat kamanusiaan, sifat aradul basariyah teu aya manusia. Allah maha suci. Naon Gusti kasucianana nembongkeun ka urang asra. Asra teh anu parantos ngalempangkeun, anu parantos ngamapahkeun, anu parantos ngagerakeun, anu parantos ngiceupkeun. Saha? Gusti Allah. Bu, sagala perkara ge ieu teh kagungan Gusti Allah.
ti awit urang teu aya diayakeun ku Allah. Nu tadina maut teh dihirupkeun ku saha? Ku Gusti Allah. Lajeng tiasa naon bergerak digerakkeun ku Gusti Allah. Sadayana tingkah laku paripola ucap sinarang lampahna ieu teh sadayana kagungan Allah Gusti Allah anu maha suci. Tiasa ngamapakeun tiasa ngajalankeun ka saha? Ka Rasulullah. Asra ngalempangkeun ka saha di antawisna pahadirin sadayana sadaya makhluk utami dina waktu sarita Allah nembongkeun keagungan sareng kamahasucianana Gusti Allah. Asra bi abdihi ka abdina Allah.